Hatur nuhun Kang Eka Pak Ahmad nu aya di Jatinegara Ci. Iya teh Pak Ahmad meni hoyong ngebor kodok atuh dibilang dengan ngebor ici. Ci ngebor ici mah mental deui Ci. Nah bet mental Kang. Lain bro ngebor ici mah teu naon teu waraniun. Iya tuh mah teu wani atuh. Nya teu wani Ci, usina eta teh cadas hungkul. Mah nya teu usina cadas atuh ici mah. Oh empuk. Geus sia teu ngomongkeun nu kana itu. Mobil butut. Mobil butut diomean gak Ci? Nyerang diomean di asupkeun ka museum ame teh butut. Masih seserengan dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO Memang Cespleng. Masih sareng Kang Dedi oge Neng Ici di dieu nyerengan wargi sadayana dugi ka tabuh opat langkung 30 dina dinten Jumat ye kaping 5 Mei tahun 2020 tilu diantos deui anu bade telepon di 8 genep hiji 94 hiji 2. Sumohon sumangga diantos deui urang angkat teh Kang. Nah, sumangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP Radio Samhan Nu dirojong ku PDO Memang Cespleng. Abah Kiki. Kang sehat Kang? Alhamdulillah sehat teh. Abah Kiki teh muhun kurasnya. Penjara. Oh Kang Ahmad, aduh Kang Ahmad ampun. Kang Ahmad kumaha? Kulan? Radionya ngeresek ya? Rada ngreseknya. Iya. Oh, sumuhun panginten rada ieu rada anu teh pemancarna seueur gangguan. Kulan? Cuaca dia. Sigana mah mohon cuacana eta teh. Janten ada gangguan. Hapuntennya. Mohon ngaruh teh hapunten bila ngresek sekedap. Sekedik mah. Lagu itu Kang ah? Lagu naon? Lagu biasa Kang dari Tarlin ya Kang ah? Tarlin mangga. Lagunya itu di ngebor kodok. Ngebor kodok. Alah eta ngebor kodok atuh. Enggak. Ngebor kodok sih. Oh, ngebor nu lain atuh. Iya tuh ngebor kodok atuh. Kali-kali ngebor ici daek di kebun. Ici daek di bor coba aduh. Emang ici boga lobang? Iya tuh lobang ici mah lobang bor. Sok dikintun-kintun atuh Pak Ahmad ka saha. Salam cinta lah. Mangga Mang iya. Ada dari Mama itu. Heeh. Ada Mama itu mana ada Pak Jamhuri ya. Kak Jamhuri mohon. Pak Jamhuri kalau pernah ada Kayanto. Mohon. Ada juga Atet di Kampung 2. Kampung 2 mohon. Ibu Amin dan Pak Amin. Ada Bu Jeremy, ada Bu Hajah, Suraini. Mohon teras. Ada Mbak Susi. Ada Bayani, Pantore. Mohon. Ada Bayi Sarti. Mohon teras. Ada Kidahlan ya. Kidahlan ya. Kidahlan Pak Ansori, Pak Yanto teras. Iya buat semuanya itu Pak. Ulan? Iya buat semuanya dia bisa. Oh buat semuanya aja mangga hatur nuhun. Kang Ici tuh dia Ici enggak digini enggak senggol. Atur nuhun Kang, makasih. Sama-sama. Memang Cespleng. Iya, terima kasih. Hatur nuhun Kang Eka Pak Ahmad nu aya di Jatinegara Ci. Iya teh Pak Ahmad meni hoyong ngebor kodok atuh dibilang dengan ngebor ici. Ci, ngebor ici mah mental deui Ci. Nah bet mental Kang. Lain bro ngebor ici mah teu naon teu waraniun. Iya tuh mah teu wani atuh. Nya teu wani Ci, usina eta teh cadas hungkul.
Menyatu sila cadas atau ici mah. Oh empuk. Geus aci teu ngomong ke nukar hari itu soal ngebor teh. Aya nu hayangan geura ngebor. Ih biasa nu hayangan teh itu nu belah ditu tuh. Aya nu ti Bogor, aya nu ti Depok eta teh hayangan ngebor teh. Keun gawe kapapannya geus kedap di urang puterkeun angin sanesna mangga diatos di 861 9412 di 861 9412 parantos tabu 2 Cilakung 48 Sumun Kang Ite yang geningannya teu karaos tos tabu 2 deui langkung 48 menit. Aduh masih aya waktu keneh lumayan, itunya lumayan. Lumayan naon sih? Lumayan daripada Kang Dedi Manyun. Nyata kena gitu mah Ci urang nanti gupayan heula gupayan. Nya urang gupayan heula Kang Eka anu biasa nelpon itu Pak Amin sareng Ibu Amin ka mana itu nya nyumput wae. Sanes nyumput Ci nuju ieu we nuju naon teh nuju panginten nuju raoseun. Nuju raoseun naon kan? Nuju raoseun ngadangu ieu radio Samhan acara SGP. Oh gitu. Sugan teh raoseun naon. Tah kitu Ci eta cinya Kang Ahmad nyuhunkeun laguna ngebor kodok eta kodok eta meresep di bor. Nya Kang eta nya banyak kodok di bor mah anu lain atuh taneuh atunya ame bijilna cai. Lamun kodok di bor bijilna naon Ci? Kodok di bor mah duka bijilna naon. Sigina bijilna itu teh teh aroma teh Ci. Nya aromana jadi aroma bau. Eta gini loba nu resep katanya laguna lagu ngobor kodok. Nya teh ngobor kodok teh resep atuh nareangan kodok atuh penting-penting Kang. Naon mun dengan kodok teh anu kawayangan naonna? Eta teh penting-penting kataling-kali teh laluncat Kang. Laluncatnya jadi pikir resepeunnya cinya. Ih atuh pikir resepeun. Ai penting-penting aya luncat mah luncat. Ci ayeuna mah urang dangkeun nya ngobor kodok. Nya tah ngobor kodok ame Kang Pak Ahmad telepon deui tuh Kang satacan diputer eta telepon deui eta teh angkat heula Kang angkat angkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordna SGP Samhan anu di ku PDO Cesplang. Ieu teh sareng saha ieu teh? Ya. Urang baru sia sareng saha namina? Namina itu Pinang Ranti. Oh, namina Pinang Ranti ieu teh. Iya mah tukang itu Bapak Amin sang Ibu Amin tadi ditaroskeun ieu teh. Pak Amin. Ya. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sugan teh nuju ieu nuju ngaraos-raoseun. Kumaha damang? Alhamdulillah Pak Amin. Aki dalam. Aki dahlan. Aki dalang mah eta mah nuju damang eta mah damang sagala-galanya. Muhun alhamdulillah nuju sae lagi bahagia. Lagi bahagia Pak Amin. Wayangna wayang golek sih. Kumaha? Dari kayu. Oh, kitu dari kayunya. Wayang daging. Wayang daging dari apa tuh? Dari daging. Pak Amin mah sok kitu wayang dina daging. Pak Amin? Ya. Bu Amin sehat? Alhamdulillah. Kantongnya aja yang kempes. Kantong kempes mah atuh sami sareng abdi atuh Pak Amin. Abdi mah kempes wae abdi mah. Kadang mun misalkan hoyong-hoyong itu hoyong seueur teh kudu dipompa heula. Kantong kudu dipompa heula cenah Pak Amin.
Kudu dipompa kantongna meh teu kempes mah tuh. Atau nabi ditamal gosok. Ngomong ilah aya. Naon dirahat teh atuh. Ngadalang deui. Engke lah ngadalang deui mah gampang. Dalang kerusuhan. Bikin terus ini dalang kerusuhan ya mah dalang golek ya mah dalang kerusuhan ya mah.